أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca dangu Abah Awi di sakuliah dunya. Alhamdulillah urang nembe rengse tina ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang tangtosna salaku umat Islam parantos ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi awe atuh saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun salah sawios katundukan kataatan urang nggoning ngalaksanakeun ngajalankeun salah sawios parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Kukituna Abah Kang Kevin ngahaturkeun taqabbalallahu minna wa minkum. Hapunten samudaya kalepatan nada agung cukup lumur jembar pangampura anu kateda ti wargi-wargi sadayana. Tangtos dina sajeroning Abah ngadongeng seueur kalimah atanapi kecap anu kirang merenah anu ngajantenkeun jaheut kana manah kanca dangu sadayana. Sakali deui hapunten anu kasuhun atur nuhun kana rupining pangdeudel pangrojong muga naon rupi anu parantos didugikeun disanggakeun ku palawargi sadayana kenging pangwales mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika bulan di luhur langit beuki nyacas ka tembongna. Buleud bersih nembrakeun jirim sabudeurna. Teu beda we ti nu keur nyaksian dua insan nu keur diayun ambing ku jemplingna peuting. Dikepetan ku hiliwirna angin lirih. Hawar-hawar bari mawa jentrengna sora kacapi dipiring ku sora kawih anu ngagalindang. Duy kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Rumpakan mah kieu kanca. Senggal hideung sabaranca. Tembong lelewa nu manis. Gedong ngambang di sagara. Kapalang wawuh jeung abdi. Beas ditutu deui iraha urang patepung. Surawung di astana kapi asih anu geulis. Tambang leutik nyadiri nu kalaraan. Berit cingir simpai tangan ulah lali kasim abdi. Untung tipung tambang beas iraha laksana diri. Cariang beureum beuti nyapikir bati arewuh. Tarompet awis saruas sulang seling pikir abdi. Piring leutik kaisinan ku gamparan. Nyah nyedah cengkat ngalepaskeun tina rangkulan neuteup ka panutan bari ngawangun imut nu matak deungdeuleueun. Galindang harewosna ngagalesar kana ceuli nu ngadengekeun. Saha nu kaisinan teh Kang? Naon teh nung? Jaja malik nanya, bari panon neuteub deudeuh.
Mohon eta saur nu ngahaleuang geuning mani jentre. Engkang panginten kusaha nya ku enung tangtosna ge. Sanes edah mah ku engkang. Aulis mah jaja ngarau beungeut. Nyedah ngajang ilek tapi teu baha jep ngaharenen ukur ngadenge renghapna napas we marangan jentrengna sora kacapi bari dipiring ku haleungna ki juru kawih anu beuki peuting beuki eces jentre teu beda we tinu mah pende nu keur nganteur katineung ngabudalkeun eusi hate sosonoan dumeh isukan mah bakal paanggang nu cantang tu iraha bakal patepung deui. Bulan beuki luhur tapi beuki bengras taya aling-aling mega nu ngahalangan sedangkeun hiliwirna angin henteu lirih jiga tadi tapi tetep ngadalingding nganteurkeun seungitna kembang dupa nu nyambuang sapakarangan. Sora jentreng kacapi geus lila leungit oge nu ngahaleuang geus teu kadenge deui. Jaja jeung nyeedah teu tembong ngan karibangkuna we urut dariuk masih keneh ngajarentul nyaksian panjangna peuting oge minangka saksi mati anu pangdekeutna ngadedengekeun kumaha garentesna eta dua insan anu pada-pada keur ngalakonan mabok asmara. Kabeulit ku rasa asih nabirahi anu munggaran pisan lantaran boh si Jajaka boh Nyi Parawan masing-masing kakara pisan nincak mangsana balik tampele. Isukna ngabarengan meletekna panon poe Pamurtala jeung Jaja geus kalaluar ti lembur diringkeun ku nu jajab mileuleyankeun ka nu rek miang. Nepi ka tungtung lembur nu jajab teh kabeh ngarandeg ukur semet dinya. Anu saterusna anu jajab teh ukur paneuteup we dibarengan ku gupaina leungeun ting arulang mileuleyankeun. Komo nyeedah mah bari dipiring ku merebeuna Cimata nu teu eureun-eureun masihan dua pipina. Teu kalis ku asakna Jangji Pasini pasang Subaya anu sacangreud pageuh sagolek pangkek moal lila udar deui. Ari geus nepi ka mangsana mah jungjunan miang teh teu burung hate ngaleket teh lenghoyna nu jadi panutan matak nungtun ting saresetna hate waas kelar jeung kagagas rarasaan teh asa ditinggalkeun maot. Nepi kalesna anu indit teu katempo deui geus diteureuy ku tikungan jalan anu jajab kakara barudal masing-masing rek ngagarap pagaweanana. Panuria nya kitu keneh dina balikna bari nuyun nyeedah anu terus nginghak ngumbar Cimata. Pasamsi katut bojona ngagandeng gigireunana bari taya nu lemek taya nu nyarek. Dalah nu sejen oge jempling taya nu muni. Lalembutanana kumalayang milu nganteurkeun anu keur miang. Sanajan jeung Pamurtala teh sasatna kakara panggih tapi kenanganana mah tetep kumalangkang dina bibir mata sumeleket dina hate bulat beulit kana ati sanubari. Komo pikeun Panuria mah anu langsung narima budina Pamurtala. Sanajan nepi karup ku padung rap ku lemah diurugan taneuh beureum oge kawasna teh moal poho-poho. Datang ka imah kakara lembur teh asa tiiseun ku kitu teh mah kabeh pangeus lembur taya nu teu ngarasanineung lantaran jeung Pamurtala teh tacantang tu iraha bakal bisa tepung deui minangka
paninggalan anu moal aya leungitna. Nyaeta kuburan si Bongkok alias Pak Irpai. Anu pikeun pangeusi lembur mah teu beda we. Hiji tugu pangeling-eling anu kudu dipiara di hade-hade. Kanca dangu sadayana ku datangna deui pamurtala kami ramare pikeun gumilar mah lain deui jadi matak nimbulkeun kasedih anu pohara. Keun ku perkara teu kapanggihna wijana mah teu nanaon. Mun ayeuna geus dianggap lapur teh mah sasat geus lipur puguh geus aya 12 taun. Ngan eta ariras ku Pak Irpai. Ku teu dinyana teu disangka. Tadina maksud rek nemongkeun kabelaan ka manehanana. Akhir-akhir bet dirina sorangan nu ngalaman jadi korban nepi ka hanteuna pisan. Mikirkeun kana kabelaanna pamurtala katut Pak Irpai. Antukna gumilar jadi rusras mulangkeun ingetan ka mangsa ka tukang-tukang. Waktu baheula mimiti tepung, kapan sasat make jalan riributan. Numeh we manehna karbon pati. Tapi akhirna teu burung jadi baraya. Nu dina nembongkeun kabelaanana teh teu alang kumapalang. Dalah jeung pamajid oge kapan mimiti mah sakitu nyatruna. Kungsi ngalakon rebut hirup begalan pati. Tapi ayeuna lain bae geus jadi guruna. Tapi oge geus dianggap kolotna pribadi. Jadi pamuntangan dina sakalieun manggih kararepet. Komo sanggeus teu ayana aki sidik nya ka pamajid pisan geusan manehna muntang ngumahakeun. Waktu rek pisahna deui jeung pamurtala lantaran rek mulang ka kanang besi bari mawa jaja. Geus teu bisa ditahan-tahan deui kasedih sarta kana langsaan tembus kaluar. Nu diebrehkeunana ku marebena Cipanon maseuhan 2 pipina. Gumilar sumegruk nyuuh kana lahunan pamurtala geus poho dikakolotan sarta kalalakian. Pangpang nama kasuat kaseuit rusras kaki sidik. Sasat nu jadi cukang lantaran pangna manehna jadi ruket dalit jeung pamurtala. Ngantengkeun tali mimitran sarta babarayaan nu moal aya pegatna. Eta kitu we jang pilih aya naon-naon mah. Wartosane Bapak kakanang besi. Perkawis nu parantos-parantos mah tong ting janten emutan. Sadayana nu tumiba tos janten kersana Gusti nu makawasa. Pamurtala oge nyaritana bari teu kendat ragragan Cimata. Rek ngalengkahkeun suku teh kacida beratna lantaran hate sumoreang wegah rek ninggalkeun. Ari gumilar teu nyarita naon-naon. Berat rek nyacapkeun lantaran dina tikoro asa aya nu ngagendok ngahalangan. Waktu pamurtala geus ngalengkahkeun sukuna, manehna ukur bisa marengan ku teuteupna we. Bari rambisak pinuh Cimata. Kanca dangu nyerelekna poe teu karasa. Diitung-itung geus leuwih ti sabulan. Gumilar ayana di panganjangan. Waktu nu sakitu lilana teh henteu ngan wungkul ulu kutek di bedengna Arman. Tapi teu cicing tea. Teu sirikna unggal poe buar biur ngaleyang manggihan para mitra baheula.
Kaditu kadieu henteu nyorangan, tapi dibarengan ku pamajid. Nu salilana Gumilar nyemah di bedengna Arman. Pamajid ge terus we milu ngotok ngowo di dinya. Ongkoh pamajid teh ayeuna mah geus jadi guruna Arman. Ieu sababna pangna Arman bisa cekal gawe jadi mandor besar. Eta teh minangka pamulang jasa ti tuan kawasa. Lantaran Arman geus bisa numpes kariweuhan-kariweuhan di kontrakna. Hasil guguruna ti pamajid teh teu mubah. Geus hasil bisa digunakeun numpes jalma-jalma jarahat anu ngadon ngariweuhkeun daerah kontrak Miramare. Anu keur waktu tadi mah Arman teh teu mantra-mantra acan bakal cekal gawe di kontrakan. Datangna ka Miramare ti Cikelet teh ngan sakadar nganjang kaparaksa amprok jeung pamajid. Tina asal ngadongeng ngebrehkeun ka sono jadi kataji hayang guguru ngarasakeun pangartina. Antukna ngalakon riributan jeung jalma-jalma nu teu taranggung jawab. Malah nepi ka bisa dibasmi pisan. Nya akhirna mah manehna ditawaran gawe ku tuan kawasa kana mandor besar pisan. Geus kitu mah manehna jeung Nyiningsih jadi tetep renggenek metah di Miramare kalawan aya dina kasugemaan. Waktu kedatangan ku Nyi Arum setengah pundung ti Garut. Hate mah Arman teh geus merenyeng we hayang nyusulan Gumilar. Sina bumetah di imah kontrakan bebarengan jeung manehanana. Perkara gawe mah moal matak susah. Tangtu ku manehna bakal dijejeuhkeun. Ngan dihulag ku Nyi Arum. Lantaran geus katoong Gumilar moal daekeun. Komo ayeuna sasat keur sarusut alatan ku leungitna budak. Ningkahna Nyi Arum oge sanyana mah ngan pikeun ngajauhan nafsu amarahna. Ditagenan mah matak bae ngadatangkeun seuneu hurung cai caah anu kapapanjangan. Da ari batin-batinna mah manehna teh kacida beratna ninggalkeun nu jadi salaki teh. Ayeuna Gumilar ngurunyung datang. Atuh boa Arman, boh Nyiningsih. Teu kira dag-dag deg-degna dina ngebrehkeun kasonoan teh. Itu ieu oge teu wudu bari ngumbar cimata. Pangpangna Arman. Umakuna ka Gumilar geus teu asa kadulur nurut. Tapi asa kalanceukna pribadi. Malah mun seug dibanding-banding jeung Nyi Arum lanceukna sabraena. Rarasaan teh asa berat keneh ka Gumilar. Anu mata ku ayana Gumilar ayeuna di imahna mun disapertikeun ka budak mah Gumilar teh teu kira-kira diogona. Sagala dianteur, sagala dipupujuhkeun. Dina udar iderna oge lamun teu kacangcang ku pagawean mah Arman teh hayang terus we ngikintil marengan kaditu kadieu. Ngan alusna we aya pamajid anu ngabarengan. Nu makuna ka Gumilar geus saperti ka anakna pribadi. Waktu ngadatangan guhana si colat, pamajid kabawakeun ngahruk sadialila. Nungguan Gumilar nuker ngajentul we bari ngecelakeun cimata. Nyang hareupan tulang talengna si colat. Kawasna geus dila paehna teh lantaran gering atawa memang geus kolot teuing umurna. Sanajan bener si colat teh sifatna sato hewan. Puguh geus jadi mitra dalitna nu teu kurang-kurang bebelana. Dina ayeuna teu kasampak sartangan ukur ninggalkeun tulang talengna nu pabalatak. Pikeun Gumilar lain deui nimbulkeun ngarakacak kana hate. Kalawan bari ngecelakeun cimata nu terus maseuhan beungeutna. Tulang taleng si colat teh dikumpulkeun terus di ruang. Duaan tinggal reduk ngalitaneuh ku bedogna. Ari waktu ngadatangan kuburan nin usi mah Gumilar ngahruk deui bae. Malah di dieu mah rada rosa sumegrukna teh bari nyuuh kana taneuh kuburan anu muncugug. Dibarengan ku hate sasambat melas melis nyambat-nyambat nu taya di kieuna.
ras kamang sa nuka tukang-tukang. Waktu manehna kriung mung pulung narima kanyaah sarta kadeuleuhna nini usi anu geus saperti kaincuna pribadi. Anu panglilana mah waktu ngadatangan sisi basisir laut kidul. Tempat gumilar baheula waktu digemleng ku Aki Sidik dina motahna galura lautan. Di dieu mah gumilar teh henteu ngaharuk saperti di tempat-tempat sejen. Tapi manehna ngajengjen nangtung neuteup mayak pakna lautan satungtung deuleu. Sanajan bari paroman anu semu-semu hegar marahmai, tapi jelas buleudan herang ting surungkuy tina juru-juru panona. Seubeuh neuteup baragadal manehna muka pakaianana ngabarengan luncatna ngejeburkeun maneh kana gulungan-gulungan ombak nu ting jalegur. Ku pamajid kadenge gorowokna sora gumilar sanajan ngan ukur hawar-hawar lantaran kasawur ku sora ombak. Kini ieu datang. Pamajid rada ngarajuk oge sok sieun gumilar kumaonam. Eta kumatak hariwang teh make nyambat-nyambat nu geus taya di kieuna bari ngagejeburkeun kana ombak anu keur motah. Ngarasa risi bisi nya nuturkeun Aki Sidik. Tapi barang geus tetela tembong gumilar teu nanaon. Jongjon icikibung badana ditembrageun ka gulungan-gulungan ombak anu ngagalura bari pasemon siga nu suka gerah pisan. Pamajid regreg oge hatena. Bari rarasaanana mah teu kira-kira kagetna. Kakara nyaksian harita kumaha kahebatanna gumilar. Da mun sejen mah tangtu moal bisa walakaya deui. Badana digebot sarta didempet ku gulungan-gulungan ombak nu gedena saanak gunung. Bari ngaluarkeun sora nu ting jalegur matak peupeus kekendangan. Sanggeusna gumilar hanjat deui ka darat. Pamajid leuwih-leuwih ngarasa kagetna. Riuk beungeutna gumilar keur waktu tadi mah haleungheum ceudeuem. Tapi ayeuna ngadadak jadi hegar, bear marahmai. Teu beda we ti emas anu disangling. Tembong ayeuna moronyoy ngebrehkeun bubuden anu saujratna. Malah deudeulan pamajid mah gumilar teh boh wandana boh rupana siga malik deui ka sabaheula. Kewas pantes wanda lalaki langit lalanang jagat henteu kumumu ku uleun lantaran dihakan ku katunggaran hate. Raos ujah ngebak teh. Pamajid bari netep gumilar nu harita keur dibaju deui. Moal aya nu langkung raos tibatan cai laut, Pak. Sanes deui matak nyegerkeunana. Gumilar ngawalon. Rupina galura laut kidul teh ti dinya nyiptakeunana yang Pamajid nanyakeun pasangan galura laut kidul anu ayeuna memang kumanehanana geus kapimilik meunang guguru ti Aki Sidik. Laras Pak, di dieu pisan nyiptakeunana. Waktos abdi kapungkur digemleng ku almarhum Aki Enik. Gumilar ngareret ka pamajid, sarengeh manehna seuri kapi asem ku lampahna baheula. Nu matak digemleng di dinya teh, kapan sanyatana mah pikeun yang hareupan pamajid. Lantaran manehna kungsi kasoran ku pamajid dina patelakna anu munggaran. Tah, upami waktos diwaris jurus-jurus alif didinya tah Pak. Gumilar nyarita deui. Bari nunjuk kana batu lempar. Wah, sumuhun. Pamajid bari unggut-unggutan terlepas tina kakagetna. Lantaran ayeuna mah gumilar teh bener-bener geus ngulang deui ka asalna. Taya riuk-riuk bangun bingung, taya ulat nu keur susah. Mun basa samemehna mah umurna teh siga nu ngagajrog leuwih ti kolot.
Tapi ayeuna siga nu merosot malik ngora eta meureun perbawa bubudena nu jadi berag bear marah mai. Paingan saur sepuh ulah beuki ceurik matak tereh kolot lain ku sabab ceurikna tapi eta teh ku kaswilgitanana sarta kasedihna nu matak tereh kolot teh. Siga tereh kolot sanyana mah lantaran kapan ari umur mah bareng majuna moal aya nu ajlok-ajlokan. Datang ka imah disampakeun ku kakaget deui bae. Babakuna mah Nyi Arum anu ngarasa helok mireungeuh parobahanana ulat salakina. Gurat-gurat katunggaran hatena nu biasana minuhan riuk beungeutna lantaran dipangleungitkeun ku nu jadi anak. Sacara dadak-dadakan pisan ayeuna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Taya urut-urutna acan nu kari bear hegarna bubuden anu pinuh ku kagumbiraan. Sanggeus sararea ngariung di tengah imah pok bae gumilar nyarita ditujukeun ka Nyi Arum. Geus mejehna mulang yum melang ka lemur gumilar bari ngareret ka pamajikanana. Sareng yuyum Nyi Arum ngawalona semu-semua gelenyu. Har nyakan tenan atuh pangna engkang ka dieu oge kapan nyusul yuyum. Tos cekap punung teh ulah kateterasan. Gumilar bener-bener ayeuna mah geus balik deui ka asalna. Imutna tembong deui. Nu pikeun Nyi Arum mah dalah pikeun nu sejana oge eta teh mangrupa imut anu munggaran. Saprak hatena dirobeda ku kana langsaan ditinggal budak. Manehna boro-boro bisa seuri nyarita oge saperluna pisan. Iraha Kang bade mulih teh? Ah enjing we. Har. Ari kahayang mah tong mulih deui atuh Araos reug-reug lah ari pacaket sareng dulur teh. Arman mahiran riukna ngadadak alum. Sumohon tos we atuh ciyum tong mulih deui. Nyiningsih nyaritana ngageuri sarua duanana ge pada mika berat. Ih lain teh hayang riung mung pulung jeung nu jadi dulur man. Pan akang di Garut teh loba kamelang. Sepuh-sepuh tos sakitu syariatna. Mikirkeun deui Nyi Sari kudu bener-bener pendidikanana. Gumilar bari ngareret ka Arman, ret deui ka Nyiningsih anu diukna deukeut salakina. Ulah enjing atuh Kang kapan si Ujang keur ka Mancagahar. Leungiteun panginten teu menakan heula mah. Nya ira cenah balikna teh. Gumilar nanyakeun budak Arman anu harita keur nganjang ka akina ka Mancagahar. Ya panginten pageto mah da mari ku abdi teh dicaram ulah lami teuing. Nya atuhkeun we atuh. Rek didaguan heula. Mung bapa Gumilar bari ngareret ka Pamajid. Wayahna we kedah ngiring ka abdi ka Garut. Bade salamina kitu di Garut teh Kang Arman nanyakeun. Nya salilahna. Pan akang teh asa cuang cieung sanggeus teu aya aki endik sareng aki empi teh. Bener kolot-kolot akang anu sejen masih keneh rempeg. Tapi hate teh teu boleh keung. Atuh abdi di dieu kumaha Kang dikantunkeun ku Pamajid mah. Arman saolah-olah teu nyaluyuan kana kahayangna Gumilar. Arman mah di dieu pan loba batur, pagawe rayap, sepuh-sepuh tacan coceng. Ngan wiat we pajaratan ini usi nyaman. Panglongokankeun. Ya tang tos Kang.
Geuning kitu kapalana Kang teh, Pak. Arman ngareret ka Pamajid. Sumuhun ya, teu naon Ujang. Ari kapalaina tuang ngaraka bapak kedah di Garut mah. Ujang mah atuh di dieu we. Bilih aya karerepet. Nyawartosan we ka Pamurtala caket ieu. Pamajid nyaritana bari rutret ka Gumilar jeung ka Arman. Memang ari hatena mah condong ka Gumilar. Eukeur mah dinten teu oge beda neuneun ka Nyaah. Turug-turug aya amanatna ti Aki Sidik waktu jumeneng keneh ngipat-ngipatan ka Pamajid nitipkeun Gumilar supaya dijaring, diaping, dititenan ka ayahnana. Kanca dangu saminggu ti harita Gumilar Pamajid katutnya arum isuk-isuk keneh pisan geus celuk-celak kana wahon kontrak anu rek kapameungpeuk. Maksudna rek marulang deui ka Garut. Kabeneranana teh Bahdira jeung Bi Ureh keur araya di Meramare. Daratangna bareng jeung Ganjar nyaeta anak Arman nu hiji-hijina. Nu umurna ukur beda mimingguan jeung Wijana, kolot Wijana. Teu wudu atuh nu jajab teh mani ngajeng jereng di sisi jalan. Paraksa jeung Maimol ngan bati carindak-dak we papisah jeung nu jadi anak. Bahdira Bi Ureh katut pagobang anu ngahajakeun datang ti Cibalieur. Samata-mata rek mileuleyankeun kanu rek miang. Bebakuna mah manggihan Pamajid guruna pribadi. Maklum rek indit kajauhna nu can karuhan. Iraha bakal pibisaeun panggih deui. Boga ayeuna mah Pamajid teh sasat nyieun pindah ka Garut dibawa ku Gumilar. Dina nyaksian nu arindi teh hate mah jadi rusras inget deui ka jaman nu geus jauh kasorang. Mobil geus ngageleuyeung maju lalaunan. Nu ditinggalkeun tinggal rupai mileuleyankeun. Kabeh-kabeh jajab teh ngan ukur ku paneuteup. Iwal ti Arman jeung Nyiningsih anu terus nganterkeun nepi ka Cigodeg. Mun aya waktu mah hayang sakalian langsung ka Garut. Karasana kecira beratna ditinggalkeun ku Gumilar teh. Lain bae ayeuna geus jadi dulur, tapi memang sobat medok ti zaman keur ngora. Anu salilana sakasuka sakapeurih sarta silih belaan dina sakalieun salah saurang katarajang bancang pakewuh. Agus. Nyisari ngagerowan ka Agus anu harita tas ti kebon. Sanajan kasahandapeun puguh ka pernah paman nyebutna emang teh telebnaker. Naon lo? Agus nyampeurkeun geek diuk teu jauh ti Nyisari bari ngageberan awakna kudu dukuy. Anjing, wartosna aya ramean di situ Bagenit. Ari kitu Agus nanya deui bari ngareret. Urang lalajo yuk. Nyisari ngajakan. Ramean naon gitu, alo. Agus teu telepek. Eta marak situ Bagenit wartosna mah. Marak-marak wae di lalajoanan. Naon anehna atuh lo? Is, aneh mamang. Nu marakna oge menak wungkul ti dayeuh. Rame mamang da make tatabuhan sagala. Kutan? Agus bangun kaget. Mohon, urang lalajo yuk mamang. Nyisari keukeuh ngajakan. Nya unyukan atuh ka Abah. Atuh kumaha mang we? Nyisari kalah kanitah. Teu wanieun pok mah sorangan bebeja ka Gumilar. Sieun teu diidinan. Agus teu ngajawab. Manehna kalah katungkul we bari nyonyo dudukuina.
manehna oge horeameun. Maklum bebejarek ulin, katambah di pernahna situ bagendit ti Cicapar teh lain deket-deket. Ya, mamangnya Nyisari ngadesek bari merong ka Agus. Nya urang cobi-cobi we mana widi-widian. Agus akhirna mah mere kaputusan. Teka catur kumaha bebejana Agus ka Gumilar. Nganu tetela. Rebun-rebun keneh pisan Nyisari jeung Agus geus marudun ti Cicapar. Kalawan dibarengan ku Pamajid. Memang mimitina mah Gumilar teh teu ngidinan. Lantaran dipikirna taya paedahna saeutik oge. Kalah ka matak capek we. Tapi Pamajid nu kacida ngogona ka Nyisari, hatena teu tega lamun nepi ka kahayangna Nyisari dipagak. Nya manehna nyarita ka Gumilar supaya barudak teh diidinan. Hanas nepikeun pangaping di jalan atawa di panglalajoanan. Manehna sorangan rek marengan. Nepi ka Nangka Pait nyimpang heula ka Pa Asmita. Bakuna mah Nyisari teh rek menta bekal keur jajan di tempat panglalajoanan. Teu kalis ku geus dibere ku Nyi Arum. Penasaran we lamun kanini teu ngarenghik teh. Geus dibekalan ku ninina mah kakara aririt deui. Di Nangka Pait oge geus ngabring kolot budak awewe lalaki anu rek ngadon lalajo. Maklum zaman harita mah kacida dianggap anehna mun para menak ti dayeuh ngadon marak di situ bagenit. Da eta sok bari dipiring ku tatabeuhan. Ku kituna nu daratang oge meuni rapang. Ramena teh teu beda we ti raramean ngadu kuda anu diayakeun sataun sakali di haur panggung. Sajeroning lempang teu ngarasa capek da loba batur. Malah nu balangor mah lalempangna teh tara daek cicing ting cirihil bari silih seret jeung baturna. Tungtungna sajajalan teh rame eak-eakan. Babakuna mah para jajaka anu keur sedeng baleg tampele. Miringeuh mojang herang teh kudu we motah hayang kataksir meureun. Anjog kanu diseja bener we. Jalma-jalma teh meuni geus moyeg. Nu lalajo ngaliud, nu daragang nyayeud. Jaba berang-bring brung tatabeuhan. Geus teu puguh dengekeunana. Menak-menak teh geus tinggaleuyeung we dina parahu. Nu ngawalahna mah biasa we urang lembur. Atuh Kangjeng dalem calikna oge dina parahu kajang nu dipapaesan dirumbe-rumbe ku sarupaning dangdaunan. Sanyana mah lain marak tapi ngecerik. Menak-menak teh ting laleor ngagunakeun kecerikna. Bari ayeuh-ayeuhan. Parahuna ting soloyong dikamudi ku urang lembur. Sabogana-sabogana teu beda we tinu sok ngecerik biasa. Taya anehna sabenerna mah. Ngan nu aneh teh pedah dilakukeunana ku para menak. Turug-turug bari jeung ditabeuhan. Pikeun urang lembur mah nya jadi tongtonan oge. Arang langka aya lalajoaneun teh. Hal ieu teh jadi kasempetan pikeun masyarakat leutik mah. Pasuta oge teu tinggalieun ngangkleung di tengah situ ngawelah parahuna. Karena Widarma nyimirah katut Nyi Umi gawena ting alabring ayang-ayangan. Seselendepan jeung nu loba lain lalajo-lalajo teuing. Ngan kitu we resep alut-alutan kasurung kurasa kadewasaanana. Red karena ka Nyisari nu harita keur ting jarantang we jeung Agus katut Pamajid. Manehna ngarandeg sakedet maling reret. Kabeneranana teh Nyisari oge ngagiler. Deg karasa ngurunyud kana angeun karna. Asa aya nu notog disusul ku moyegna jajantung. Lantaran aya anu ngoyageun
Dienek-enek ku gilerna Nyi Mojang maledogeun keletna. Lamun karna nyahoeun anu sabenerna, saha ieu Mojang anu geus hasil ngendagkeun jajantungna kalawan dina waktu anu ngan sakieu pisan. Tangtu moal kitu tumerapna meureunnan. Sok asa piraku deui. Kabengbat ku adi sorangan. Apan eta teh Nyi Sari anakna Gumilar. Sedengkeun karna nyaeta Wijana anakna Gumilar anu leungit tea. Tapi kulantaran teu apal, boh Nyi Sari boh karna nya kitu akibatna. Tapi memangna geus kitu we tutulisan ti Lauh Mahfud. Nu tumrapna ka diri manehna jadi mangrupa hiji takdir ilahi. Karena nu sanyatana mah Wijana, manehna ngalaman poho ka dirina pribadi, poho ka dulur anu saestu, poho ka inung bapana sorangan anu ngakandung sarta anu ngayuga. Ingetna ayeuna manehna teh tayalian ti anakna Pasuta urang Gadog anu keur leutik keneh diurus ku akina nyaeta Aki Mursid. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.